Para mitra sadaya ti dinten ka dinten, ti waktos ka waktos nirelek. Hiji tanda urang betah hidup di dunia. Mugi ka betah urang sareng ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke para mitra dongeng nuju dihancak Kumang Jaya carios nyamung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Rawa Onom nu 48 tali sareng wilayah Ciamisnya muti lepat mah ye sauraan Merdeka Permana teh wilayah Ciamis, Banjar, terus kaju ka Pangandaran atuh ka ditu ka Cilacap gitu para wargi nya kayak gitu Ciamis bagian kapalidieuna nya dugi ka pokona mah anu ngawates ka Kuningan. Ciamis sareng ngawates ka mana ka Kuningan sareng ngawates ka Majalengkanya Ciamis teh kitu sareng ngawates ka ditu ka Tasik tangtasna ge. Oke para mitra mangga atuh dongeng urang teraskeun deui mangga ngaturkeun nuhun dongeng-dongeng nu kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Janten ieu mah nu kakalerna mah kakaler kawetan yang watesna mah seueur para mitra mah. Margi ayeuna mah Ciamis sareng Pangandaran tos misah. Pangandaran janten kabupaten para mitra, Ciamis pun kitu keneh, Banjar pun kitu keneh. Ai numutkeun katerangan mah kapungkurna mah Ciamis, Banjar, Pangandaran sadayana jan hiji kabupaten gitu. Mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-35 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matu Mang Jaya sapara kanca nepangandai para wargi para mitra neraskeun hanca dongeng nu katunda dupi dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya hiji carios karangan Aan Merdeka Permana judulna Gelebugna Angin ti Rawa Onom. Ayeuna nincak bagian ka-35. Sumangga para mitra dongeng urang teraskeun deui. Sakumaha nu kauningan nyaeta para wargi sadaya parantos nyaeta ngalaksanakeun gawe babarengan gotong royong dina ngoning nyaatkeun anu disebut rawalakbok teh para wargi. Nah ieu rawalakbok tiasa sadayana saat atanapi henteu mangga urang hanca dongengna sareng kumaha akibatna mangga urang teraskeun para mitra. Kocapkeun meunang saminggu mah para wargi sadaya gotong royong dina raraga nyaatkeun rawalakbok harita teh dieureunkeun heula nurutkeun rarancang sanggeus tahlilan poe ka-7 maotna Ki Ajali garapa nyaatkeun ranca kakaradek di mimitian deui kitu cenah para wargi sadaya anu memang harita teh eta ngurus heula layona Ki Ajali. Memang para wargi sadaya harita teh kaayaan di eta patempatan memang kadenge oge kaayaan teh mata ngerik oge para wargi sadaya. Lantaran aya anu ceurik ninghak si horeng si mana horeng anu keur ceurik ninghak teh nyikarsi. Saha atuh ari nyikarsih teh cenah para wargi sadaya. Mangga ayeuna urang ngacarioskeun. Ulantaran ceurik bae nyikarsih nya macio harita teh tuluy nyarita. Manggeus atuh sia karsih. Montong ngabangingik wae sia ceurik teh dulu. Yo si Ajali palastra teh da meureun geus titis tulisna kitu. Urang mah yeuh tarimakeun wae mana kitu ge meureun. Geus kitu kajadianana. Lantaran Jodopati Bagja cilaka eta mah rahasia nu maha kawasa deuleu. Meungeus barina oge ulah diceungceurikan. Anggur maduakeun ku urang yeuh. Keun si Ajali mah geus aya meureun di tempat anu mulia. Muga-muga we meunang tempat anu mulia mungguh anu maha kawasa mungguh Allah. Montong diceungceurikan barina oge bisi matah ngaberatkeun kanu maot yeuh. Yeuh ceuk aing mah mending oge doakeun sang kancang padang narawangan di alamna di ditu kitu deuleu. Ulah diceungceurikan wae barina oge. Da moal bisa hirup deui sok sanajan diceungceurikan oge. Ceuk macioh mapagahan nyikarsih pamajikan jenatna Ki Ajali.
Nyi Karsih bari euriheun teh para mitra sadaya tuluy nyarita. Atuh da. Atuh mak. Haneueuh sagede gunung. Geus di bejaan ku si bapa. Reranca teh ulah digunasika, tapi aduh teu daek ngagugu. Teu daek ngagugu jeung eueuh nu ngagugu we babakuna mah. Iya, terus terang aduh, si Akang tiwas dibintih ku buaya. Saha nu dek tanggung jawab, mah. Aduh. Sakali deui. Terus terang, aduh. Terus terang. Sedih, luar biasa sedihna. Ceuk Nyi Karsih. Bari ngabangingik jiga nu kanyanyerian ditinggalkeun maot kuno jadi salaki para mitra sadaya. Ari macioh teh nuluykeun omonganana. Para wargi sakumaha nu kauninga. Nyi Karsih kanyanyerian ditinggalkeun maot kuno jadi salakina. Alatan si Ajali para mitra sadaya dibintih ku buhaya. Dibintih ku buntut buhaya nepi ka remuk cenah para mitra tulang igana. Malah mah lain wae tulang igana cenah para mitra. Akibat namah nepi ka jero-jeroanana jajantungna ge beunang dibabuk ku buhaya teh. Nu antukna si Ajali nepi ka tiwasna. Anjeunana jadi korban pikeun nyaatkeun rawalakbok teh. Ngadenge anakna euriheun jeung jiga nu kanyanyerian tuluy-tuluyan ditinggalkeun maot kuno jadi salaki. Macioh nyarita deui. Ieu ceuk mah oge. Eta mah ukur jadi marga lantaran. Ukur jadi marga lantaran ngan anu pasti mah salaki sia teh nyai. Geus titis tulisna we kudu nemahan pati ku sarupa kitu. Ya cek mage tadi disebutkeun jodoh pati bagja cilaka rusia Allah. Urang mah teu terang-terang. Yen sakur nu kumelip di alam dunya ieu baris maot eta teh kateranganna geus pasti apaan? Ye. Jadi sakali deui urang mah ayeuna mah kudu tumarima we kana kadar. Mana kitu ge geus jadi titis tulisna kitu. Lamunnya paehna dumeh ganggu karawalakbok nah atuh teu kabeh paeh nu keur gotong royong. Geuning ukur salaki nyai wungkul. Geuning nu sejen mah saralamet kabeh oge. Dalamun akibatina ieu mah nyaatkeun rawalakbok meureun kabeh teh palastra. Kitu meureun nyai. Geus ayeuna mah ceuk mah tarimakeun bae. Da meureun takdirna urang kudu kitu. Geus ayeuna mah urus mah diri sorangan we ayeuna mah. Keun anu geus maot mah tinggal didoakeun ku urang kitu nyai. Omong macioh nyingkirkeun pamadegan Nyi Karsih. Nu pajar teh cenah para mitra sadaya. Salakina Nyi Karsih maot teh alatan geus kumawani ganggu kanu ngageugeuh para mitra sadaya di rawalakbok. Nyi Karsih mah anger we ceurik euriheun para wargi sadaya. Memang kaayaan peuting harita teh para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Malah mah para wargi anu ronda oge harita teh meuni kadenge sora anu nabeuhlan kohkol teh. Tanghi. Ulah sadare teuing euy. Ulah sadare teuing. Para wargi anu mulia, si horeng si mana horeng anu keur ngaronda teh geuning mah si Ujer jang dayat katut Mang Lendra. Tanghi. Kadenge si Ujer anu keur ngaronda para mitra. Malah atuh harita ge gantian jeung sora si Dayat ngaliwat ka imahna Nyi Karsih.
Tanghi, tong sarareting dulur-dulur. Tanghi. Para mitra anu mulia, harita teh si Ujer ngaronda dibarengan kujang dayat. Malah Mamang Lendra harita ge tuluy nyarita. Heur, nya euy ku ti isieun kieu euy lemur ti euy. Aduh, asa kakaraeun euy mah. Ieu lemur mah ti isieun ka bina-bina. Yai eta euy. Aduh, nyaan euy. Mun mah jelema carape keneh meureun kapanan geus aya akana samingguna gotong royong teh dieureunkeun. Tapi nah meni simpe teuing teh. Kadenge sora Mang Lendra jadi anu ngaronda peuting harita teh si horenga para mitra si Ujer di baturana kujang dayat katut Mang Lendra. Meureunna sarare sotenan sore-sore balasku kamerkaan ieu burak jimpo. Burak bung jimpo tujuhnya Ki Ajali teh. Jika nama kena kitu Mang Lendra, cek jang dayat nyelengkeun. Nyerita suka gabah kitu nya nih. Ulah suka gabah Mang Lendra ngageunggirihkeun para mitra sadaya harita teh. Barang para wargi sadaya, harita teh jang dayat nyarita nyebutkeun meureun wae nu sarare sore-sore balas ku kamerkaan murak jimpo tujuh Ki Ajali. Nah atuh para mitra anak gelebug teh angin ngagelebug harita teh. Puguh we, kontan manehna ngarasa reuwas. Yan ti angin ngagelebug oge sora ajag babaung ti kajauhan kadenge. Eta nu ngarona para wargi sadaya reuasna luar biasa. Kaayaan peuting eta mungguh matak ti kakeungeun. Eukeur mah eukeur anyal tahlilana poe katujuhna. Katamah-tamah anjing babaung para wargi sadaya. Anjing babaun ti kajauhan puguh we. Mani mata keung luar biasa. Sora nu asruk-asrukan dina rungkun harita teh kadenge. Puguh we Ujer tuluy manehna ge nanya, "Heh, saeta? Saeta?" Si Ujer gogorowokan tapi anggar anjing babaung ti kajauhan. Si Ujer ngagorowok katu para mitra kusabab aya nu kokorosakan dina rungkun anu jembet. Manehna ngarasa curiga. Jang dayat ge tuluy nanya, "Naon Jer?" Jang dayat curinghak bari neuteup kana rungkun jembet nu poek merdong harita teh. "Itu aya nu kokoronangan tuh, dina rungkun bala." Wah, bobo ayo euy. Sok urang kudu saya gayo. Caringcing page kancing, saringsat page ikat. Lantaran ieu duh, bising aya siku si bulu-bulu. Aya muka-munga gajah mata euy. Waduh, urang kudu tatan-tatan ieu. Jeung aneh deui eta sora anjing babaung kadenge tuluy-tuluyan. Jeung ngadak-ngadak angin meuning ngagelebug kieu peuting ieu. Hihi, meni tiris kieu euy. Hi, nyaan ieu we ieu. Disebut angin lilimungan teh ieu mah euy. Aduh. Tiris euy. Tiris puguh ge euy. Aduh. Mana nu kokoronangan teh mana? Ceuk jang dayat nyidik-nyidik para mitra ka tempat nu cikeneh dituduhkeun ku si Ujer. Ari Mang Lendra harita teh atuhan nyarita. Tong geruh. Ieu urang tuturkeun we ku urang tuturkeun. Wis tong geruh lah. Ceuk Mang Lendra nintah jempe cenah para mitra sadaya ka batur-baturna harita teh. Para mitra anu mulia, kaayaan angin nu ngagelebug teh para wargi sadaya beuki kadenge. Malah meni eta cenah para wargi sadaya semunu handaruan angin teh bakat ku tarik-tarikna. Lian teh eta sora anjing babaung kadenge ge para mitra tuluy-tuluyan teu eureun-eureun. Nah aya kajadian naon atuh sabenerna? Para mitra kaum dangu, harita dayat anu memang harita teh tuluy nyarita deui. Oe, itu geuning. Ngronang teh setengah ngalangsud. Muru ka sisi ranca tuh tinggal itu. Kumaha tuturkeun we entong kitunya. Ceuk jang dayat para mitra sadaya.
Urang tutulkeun aduh penasaran euy. Nya aing ge. Euy penasaran aduh. Tuh nya katinggali tuh. Sareng ka sun koy. Urang tutulkeun aduh penasaran aduh. Cek Mang Lendra para mitra. Manehna ge ngarasa penasaran. Nah naon cenah para mitra sadaya. Anu memang harita teh atur ngalangsud nuju kana rawa teh. Si Ujer jang dayat katut Mang Lendra rerencepan keketayepan harita ge para wargi. Nuturkeun anu keur ngorona ngemuru kana sisi cai teh. Sedengkeun anjing teu eureun-eureun babaung malah angin ngagelebug matak ka atuh keung anu aya. Nu matak heran keur nu nyaksian tetela. Nu keur kokoronangan teh sabenerna mah jirim jalma. Tapi nah atuh bet ngalangsud jiga nu teu boga suku. Ieu nu jadi aneh pikeun maranehanana para wargi sadaya. Para wargi anu mulya hal ieu nimulkeun kaanehan nu luar biasa. Malah mah Ujer ge harita teh bari gogodeg. Ai. Nah nya bet asa aneh ting ieu. Asa kakaraeun euy. Saumur nyunyuhun hulu aing mah nempo kajadian model kieu ye. Naon kitu Kang Ujer? Cek Jang Dayat para wargi sadaya. Lain euy itu jalma nu kokoronangan teh. Ngalieu ka dieu geuning ih. Buah euy manehna apaleun yen urang keur nuturkeun nya. Cek si Ujer para mitra. Bari manehna ge haharewosan. Tapi teu katahan ku rasa panasaran. Si Ujer terus nyamperkeun ka eta jalma nu keur kokoronangan teh ngan baranggok anak gorowok si Ujer ngagorowok leuwas. Geuning Ki Ajali. Tolong! Ki Ajali kokoronangan. Cek si Ujer bari ngebeuretak lumpat satakar kebek para mitra sadaya. Lumpat sakalumpat lampet manehna atuh ngadenge kitu. Jang Dayat nu can awas pisan kana tetenyoan hareupeunana. Ngan buretak we jicir nuturkeun si Ujer. Ukur Mang Lendra nu masih kene ngajengjeng. Manehna hayang nyidikeun cenah para wargi naha bener nu kokoronangan teh Ki Ajali. Kitu ceuk pamikir Mang Lendra. Aing moal sieu nya ha? Eta nu keur ngoronang teh bener maneh Ki Ajali? Jawab teh sing bener ye. Sababari Ki Ajali mah pan. Anu asli mah panan geus palastra, geus perlaya beurina oge. Sok jawab atuh. Ceuk Mang Lendra ngawani-wani maneh para wargi, harita teh tumanya harita. Sedeng sora anjing beuki rageg babaungna teh para wargi sadaya. Angin beuki gede ngagelebugna dina mangsa harita. Puguh beuki mata keung harita ge para wargi sadaya. Tapi tetenyoan Mang Lendra harita teh teu salah. Sanajana kaayaanna para mitra teu pati eces, masing remeng-remeng oge. Ari waktu beungeut nu keur ngoronang ngareret beungeut teh nyeples Ki Ajali pisan. Waktu kuronda di geroan nu ngarupakeun Ki Ajali teh ngagulusur muru ranca lep tilem kana dasar ranca. Ki Ajali, daguan heula om. Nyanyi bet jadi kitu atuh. Lain aja teh geus dikubur. Geus pae, geus lain-lain deui lain. Mang Lendra gogorowokan. Tapi kaayaan mungu jempling sabab nu ngarupakeun Ki Ajali teh para wargi sadaya. Ayeuna mah geuninganana cenah geus leungit mubus kana jero ranca. Bareng jeung mubusna ka jero ranca para mitra sadaya. Sora angin nu gelebug bari jeung sora anjing nu babaung ge. Harita teh kontan leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui.
Hocapkeun para mitra sadaya kaayaan isuk-isuk harita teh. Malah mah cenah para mitra manuk recet di sarada. Pate malanjeng baturna. Oge cenah para mitra di kandang hayam kongkrongo katuha memang. Eta teh matak ngagumirakeun oge keur urang dinya mah tanda-tanda ingon-ingon teh diurus kalayan hade. Bimarkona Jojo nanya we harita teh ka Mang Ujer. Nanya Bimarkona kieu ka Mang Ujer teh. Aya naon peuting tadi kadengena menira recet kitu deuleu Ujer? Harita teh para mitra sadaya. Mang Ujer atawa Ujer nu ditanya ku Bimarkona kitu teh tuluy manehanana. Ngajawab, "Gaya naon-naon, Bi?" Tema atuh harita teh Ujer nu keur jongjon nyurupu cai kopi tubruk dina batok kalapa. Nu bener nemalan teh atuh deuleu Ujer. Nyaan terus terang, ye, kami mah ngarasa curiga. Curiga we terus terang kami mah babakuna mah. Sabab kabehanana nu ngarona, sabab ditanya, sabab jiga nu pige. Malah jiga nu semu jadi Rusia ieu teh. Cing aya naon atuh caritakeun. Sok we belak-belakan caritakeun masing balaka barina oge. Boa-boa ngarona teh sabenerna mah meureunya, heueuh eta neangan rana babakuna mah lah. Eukeur mah eukeur aya rana anyar. Cekeun Nyi Markona juda jadi. Para mitra anu mulia atuh harita Mang Lendra ngajawab, Aduh, gandeng atuh Bimarkona ya. Ari segala teh mondong ngapadu ngabuae. Bimarkona mah sabab kamu balik peuting, sabab ditudiung neangan rana. Dasar we tukang cimuruan. Ceuk Mang Lendra. Nya da Bimarkona mah kitu atuh. Cimuruan wae. Hirup teh. Tenang we barina oge atukeun bae lalaki neangan rana mana ha? Da kami mah kabeh ge lalagasan. Ceuk para mitra Ujer ngilu nemrong kana caritaanana Mang Lendra. Atuh dah heueuh. Aya ku araraneh ye jeung matak picurigaeun babakuna mah. Adon tugur teh ngan hayang irid-iridan mu ngepisah. Jiga nu baradami neangan rana. Kami ge apal-apal, kami ge apal nyaho, kami ge nyaho. Ye, heuy deuh. Kami ge nyaho atuh geus lain beja deui. Pamajikan Ki Ajali teh hirupna teh nu ngelis ngan sorangan. Pasti we sarere hayang jadi pahlawan beureunya. Ya akang ye nu bageus kajait. Ya akang ye nu baris nulungan pasti kitu lah. Aing nyaho bari ge lah. Moal leuwih ti kitu moal. Pasti kana kituna lah. Percaya. Tah ye jatah keureut ceuli teu lamun tepi ka teu kitu tah. Ceuk Bimarkona para mitra tetep curiga. Ye, ari Bimarkona nya sok gagabah kitu barina oge. Ulah gagabah kitu anya capek teh. Sok aya wae Bimarkona mah. Karunya nasibna si Karsih teh anyar ditinggalkeun ku salakina. Jadi mojohna we mun ku tiluan dironaan teh. Isi keungeun babakuna mah. Cek si Ujer akhir nama para mitra balaka. Atuh harita teh Tuh nya. Kapangih ayeuna mah geuning nya. Kalapa cenah ye ngabdina cungabanana ya pokona mah ye. Ye pokona mah geus kana kitu tah. Ieu nu mantak nyungklit kana hate kami teh deuleu. Nah, hari jalma sok pipilih kasih kasasama teh teu adil jeung kaniaya pisan deuleu. Omong Bimarkona bari humandeuar. Bimarkona gawe teh ngan humandeuar wae. Naon nu matak nyungklit kana ati jeung ngedumeh naon atuh? Kabatur make jeung nuding teu adil anggal dianggap geus kaniaya segala. Bimarkona sok aya-aya wae. Cek si Ujera jadi penasaran. Heueuh lah aing ngarti. Nah, tu aya nasib teh sok diwilah-wilah. Si Karsih mah ye nu anyaran jadi rana. Meni geus pada neang, pada ngaeuleuleuh jeung pada mikarunya, pada ngahibur. Tapi nah atuh kami saking geus 11 tahun raranaan.
Hare-hare nya meni eueuh nu datang-datang acan. Cek Bimar kona neuteuli. Oh, nya sok matak nyeri hate nya ceuknya. Imah ieu ge ye rana teh nyampak tapi nah atuh nu dihoroan teh heroan teh bet nu jauhnya. Jang dayat ujung-ujungnya lengkeung we. Paning sia dayat ah. Cek si Ujer bari nyentak para mitra. Si Ujer harita teh bari nyentak nyarita teh para wargi. Para mitra pamiarsa. Kajadian peuting harita nyaeta di mana si Ujer jang dayat katut telendra. Mangihan kajadian aneh kabatur rumah teu jadi geruh ieu. Teu dibeja-beja kabatur macana para mitra sadaya. Ngan keur manehna we bungkul tiluan eta kajadian teh nu nyaho mah. Ngan tetela geuning nu manggihan jeung ngalaman kajadian sarupa kitu teh bet lain hiji dua. Lain ngan saukur Ujer ngan lain saukur Dayat jeung Mang Lendra cenah nu nempok kajadian samodel kitu teh. Ceuk beja nu dibejakeun deui. Beja pabeja-beja nerekab kamana-mana. Malah mah jadi sabiwir hiji teh lain bobodoan para wargi sadaya. Kitu cenada disebut beja pabeja-beja teh ya. Atuh pajah urang lembur anu kawenehan kungsi manggihan atawa pasangrok jeung lelembutan Ki Ajali. Aya jirim Ki Ajali soko koronangan di pilemburan. Tur lamun seug kaperego ku batur, gewat muru ka sisi cai satuluyna tilem cenah ka dasarna. Kitu ceuk beja-beja nu kapanggih. Malah beja-beja ieu teh tadi ge disebutkeun geus jadi sabiwir hiji. Para mitra anu mulia, kitu kaayaanana di eta lembur. Malah dina hiji waktu, hocapkeunna atuh para wargi sadaya Bendarawadana rancah teh, harita teh keur ngobrol jeung Ki Darum. Malah mah Bendarawadana cumarios ka Ki Darum. Darum, mun euy longo ka ditu si Karsi. Oh, si Karsi urut pamajikanana si Ajali. Nu tewas teh nu tiwas teh waktu urang nyaatkeun ranca. Cing talengteng ka ditu deuleu Darum. Pokona mah kumaha ayeuna kasedihna sanggeus eueuh salakina. Sing bisa-bisa we ngahiburna. Ye kade ulah poho babawaan. Mun aya beas bawa beas. Mun aya pare bawa pare. Lalawuhna ge ulah tingaleun opak ranginang. Tepikeun kacau atawa sampe bawa. Anterkeun ye karanana Ki Ajali karunya babakuna mah. Da Ki Ajali tiwas teh alatan menang pancen ti kami deuleu. So kaditu Darum geura talungtik kumaha kahirupanana. Si Karsi. Cing kaditu bawa tah nu tadi disebutan ku kami. Saura juragan Bendarawadana nitah ka Ki Darum cenah para wargi sadaya. Sumuhun. Isim abdi ge parantos ngemut kitu kaula nu. Temal Aki Darum. Bari cedok nyembah hormatna. Waktosna seep.